Sia goblok. Ku aing teh tangan urusan partisipasina ka karawal. Aing geus ngidar goblok tah. Duit yang kegiatan 17-an. Ngidar we atuh kumaneh. Enggeus aing capek. Siaeun. Anggeuskeun atuh. Heuh, sok siaeun atuh mayar tah. Guru ya. Sabaraha aing? Minimal 50. Pangletik-letikna 50, baik 100 ek 200 oge. Ngan ulah ditarima lamun teu ieu mah. 50 sia ge sarua. Si kumaha nulu nu garode sana. Garade minimal 50 teh deuleu ku sia. KBG enggeus pemudana. Namana siana ieu sia eueuh. Aing mah teu mayar goblok, aing nu etana nu ngiderna nu mungutana mah gratis, teu kudu mayar. Nu ngidar mah gratis. Heeh. Kadekeun anjing. Nah, kadikeun ku make heula. Aing ngidar kadekeun lah. Si ame teh kudu mayar. Heeh, ka dieu najis lah. Aing kudu mayar kieu ka dieukeun lah. Aing aja dogeula ya. Sia mah sok aya ngeuna sorangan cungur. Naon? Naon anjing geus ku aing kabeh tinggal si Faisal Unggul jeung Mang Jiweng mah canana ge. Nah, sia saya ngeunahna wungkul mayar sia. Ah, moal aing kudu mayar mah kadekeun. Uang tagihan we deui. Sia pinter. Bagian saha? Si Isal Unggul jeung Mang Jiweng mah canana ge. Kira ge duaan deui atuh. Setorkeun ka aing oding. Heueuh lah. Sia basan omong goblok. Aing nya beneran ge. Goblok aya ngeunahna wungkul anjing tinggal duaan rek digawean si anjing. Oding saroding nyalawading jiga odading. Iya tadi. Katitipan ke panitia cenah. Ngayakeun ieu hiburan. Sawilasana minimal 50. Sawilasana seteh. Heeh, minimalna 50. Mana cek nempok? Tah. Tinggal maneh jeung si Isal. Atuh sia ge can mayar seteh cungur. Kan aing nu ngiderna na kumaha. Oh, Keur mah aing capek operasionalnya. sok makus ya mah da jang kemerdekaan Republik Indonesia. Sok buru atuh da yang hiburan ieu mah sok. Nah, duitna da aing teu moal duit. Saroding. Kayak duit aing tadi ka mana? Henteu ku maneh mah ding. Panggih lagi kakara anjing banyak ku aing. Sabaraha? Minimal 50. Anjing tadi main mere 20 kan. Oh, catutan 50 na teh ya. 50 we lah aing mah. Nu 100 mah nya. Nah, gitu. Lomba naon wae teh ding? Loncat tinggi, balap kuda, balap ronggeng, loba segala jenis pokoknya mangke mah hiburan ayeuna mewah pokoknya di kampung ieu mah. Bener sia teh cungur nya balap kuda ieu maneh. Yo, di dieu mah engke dangdutan ge 7.7 peuting. Dah, masih teuing lah. Geus aing ek rusuh lah. Ojor. Anjing. Budak ngora goblok goyah kieu ka molor. Ya. Anjing. Naon sia ge Ya, ngora kene ke mentong sok molor wayah kieu. kumaha aing we nah sia. Aing kumaha aing goblok. Iya. Tinggal manehan. Naon? Nah, naon? Di kampung ieu ge aya nama Agustus nu aya nama ek meriah tah, ek ngayakeun sagala tuh. Batur ge tuh. Sok ieu mah sumbangan minimalna 50 lah. 50. Heueuh saiklasna. Saikhlasna 50 kumaha sia teh? Ya heueuh atuh saiklasna ngan minimalna 50. Lain ge saikhlasna kayak gitu mah. Ya saiklasna tuh sarua. Naon wae ieu balap karung, kerupuk, dangdut. Anjing segala aya ding. Nya aya tuh panek dimeriahkeun ayeuna Agustus nu ayeuna mah. Anjing benernya ieu mah meriah ding kieu mah ding. Heeh, aing ayeuna minta partisipasina ti maneh. Dan nu batur mah enggeus tinggal maneh hungkul tah sorangan. Lu cing. Jiwa enggeus. Enggeus. Cing kocapan batur ge ding. Pan heueuh. Lainna ieu aing maneh enggeus can. Aing da nu mentaan goblok. Eueuh, piraku aing kudu mayar, kudu ngidarnya. Si Ajo. Si Ajo kan tadi enggeus ngidar. Jadi nu ngidar mah teu mayar. Atuh pan meureunaan butuh jang udud jang ongkos jalan. Geus atuh ka dieu ku aing we. Nah enggeus kumaha da ieu mah enggeus beres goblok, tinggal sia hungkul. Ih,
Kan ame aing teh kudu mayar. Tinggal sia hungkul goblok nu can mayar lagi. Sok buru. Burit ya. Saikhlasna 50. Sing bener sih. Nah, sing bener pan heueuh. Aing. Sok anu ngepas atuh. Nah, kalian kemana nih? Saya gocap euy. Uding. Ya. Pulangan atuh kira penting eueuh. Aing keur mau wegah engke teh neangan receh deui ieu. Nah, gitu. Pusing. Geus nuhun ya. Aham. Ding. Naon deui atuh? Pan geus ieu na kumaha? Kan dia heula. Dia. Naon deui? Yuh, aya kapanggih receh teh. Tah, pas 50. Nanti tadi atuh. Tah. Aduh, nuhun Geus pisan. nuhun. Siap, Ding. Kayak aing ngiluan lah balap bakyak kowe mah, Ding. Jong jornanya geus beres kabeh. Enggak. Geus kabeh. Aing meni capek anjing. Capek cungur sia. Kokoro dua orang aing sekampung goblok nguriling. Udah duaan ke jarau goblok imahna. Berarti geus kabeh namanya. Bisa jiwong. Ding. Itu tadi teh marana teh 50-an ding. 50-an kabeh ge. Nu kurang ti 50. Heeh, pantai aing nanyakeun kita nah tulisanna ge Mang Jiwong 50, sisa 50. Aya duit tanggal 50 kehet, mana 50 deui? Nah heuh kitu. Lagu sia tuh tah. Nah Aing mah karenya abangan salembar-lembar tah teu teangan ku sia eueuh tuh. Karena Geningan. nyawa teuing tanggung jawab goblok eta saya tulisanna 100.000. Jawab kumaha? Pernah aku kudu digantian ku aing. Terus kudu ku aing gantiana. Cumur sia mah iki mun can dituliskeun mah. Ilah mun teu dituliskeun ke ditaragi deui ku batur sisa lacan cenah. Kumaha ieu tanggung jawabna? Gantian tuh sia aing teh yang nyaho. Tanggung jawab. Aing keur mah aing nu ngiderna. Aing nu kudu ganti rugina. Siapa lagi Ya, pulangan. Goblok. Tahapan sia ge gablek. Ya. Anjing teh. Iya nya. Geus nuhun. Jo. Ieu we nu receh ieu. Rusuh. Ulah nu eta. Sia tah loba duit cungur. Pan tadi mah asa eueuh. Sawasa eueuh. Ari teh nu ngepas atuh. Ame teu kudu mulangan maneh. Tolol teuing si Ajo nya. Anjing jan. Pan aing anjing capek-capek aing udar ider kudu ngagantian kudu ganti rugi. Tah hayang teuing aing.